Hah? pakai Halus. Halus wae pakai wawa. Jadi nilainya halus sudah. Ya. kuliah kan ke Jepang. Tuh. Kuliah ke Jepang atuh mahal bro. Ayeuna mah pan aya kuliah di urang, gawe ka Jepang, kemari dikirim ke nu Padedi nu Curang Cianjur. Kuliah di Jepang gawe langsung di Gawe di Jepang. Jepang mah tuh sabaraha di geus mahal. Kuliah di Jepang sabaraha eta kecuali boga ieu ka luar negeri nanti maksudnya pinter teh anu pinter teh. Kan juga itu Tapi kudu bener tuh kadinya ke Jepang kan kudu bisa pinter Inggris bro. tidak bisa Heuh. Amun bahasa Inggris dan sakadaek mah sedangkan bahasa Inggris teh mah itu kata-kata itu logatnya beda-beda kan. Dengan bung artina teh. tetap dibawa ke Jepang. Yang dibawa ke Jepang udah diberikan hayang artinya jangan